patepang sareng sing abdi Aang Angriawan dina acara warta ayeuna nyaeta dina raga ngajagi nyalebarna virus corona. Kantor Kesehatan Palabuhan parantos nyadiakeun hiji alat kapsul evaluasi. Supados langkung jelas hayu urang tingali wartana. Dina ragi ngajaga nyalabarna virus corona, Kantor Kesehatan Palabuhan parantos nyadiakeun hiji alat anu dinamian Association Chamber. Alatna teh jiga kapsul panjang dilapisan ku plastik sareng alat fertilisasi. Alat anu dipigadoh ku Kantor Kesehatan Palabuhan ieu bade disimpen di Bandara Inter Lampung kangge ngalengkapan terminal scannen sadaya upaya KKP panjang tina serangan virus corona. Berdasarkan data Palabuhan dugi ka ayeuna parantos aya 130 jalmi urang Tiongkok anu parantos dugi di bandara salaku kru kapal. Alhamdulillah maranehanana negatif virus corona. Sakitu wae warta anu tiasa kusim kuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.